Salakina Ebul jadi sorotan publik sanggeus hubungan jeung pramugari ngaranna Ipa kaungkap. Kejadian ieu kaungkap dina bulan Desember 2023 nalika pamajikanana Aulia muka komputer Ebul sareng mendakan pangunuman intim antara aranjeunna. Aulia ngungkapkeun yen manehna geus tok kuat deui kana kalakuan Salakina. Ditulis dina caption postingan IG-na, Ebul geus genep kali salingkuh, 5 kali jeung jalma nu sarua nyaeta Ipa, sakali jeung jalma nu beda. Waktos ieu, Aulia teu tiasa nahan rasa kuciwa. Kukituna anjeunna unggah screenshotan obrolan salingkuhan antara Salakina Ebul sareng Ipa pramugari. Ieu sajumlah bukti Ebul salingkuh liwat aplikasi chatting Discord. Hayu orang tingali respon-respon netizen soal kejadian ieu. Ngalengkahan kawarta sejen, pamirsa, Bandung kota tercinta tertinggalan update tempat wisata. Salah sahijina mangrupa objek wisata anyar di wewengkon Gede Bage, Bandung Selatan. Tempat anyar ieu tayalian ti Sumangrekon Mall Bandung. Mall ieu nembe dibuka tanggal 18 Januari 2024. Mall nembe dibuka ieu ngagaduhan wangunan anu lengkap pisan. Sanjajan anyar, tetela isi mall ieu cukup lengkap. Aya seueur panyewa dahareun anu ngantri ku sebab promosi ageng tina grand opening. Sumangrekon Bandung Mall bener-bener narik perhatian warga Bandung, serta rame pisan ku datang. Utamana dina weekend. Salina ti fasilitas mall nu lengkap, tetela lingkungan di sabunderan eta mall oge ngajadikeun jalma nu datang nyaman. Para pamirsa, dinten ieu abdi keur aya di Sumangrekon Bandung. Hayu atuh urang ningali nu aya di mall ieu. Pamirsa, ayeuna abdi sareng salah katilu tamu nu aya di dieu. Hayu ngenalkeun diri, abdi Raffi. Halo Raffi, nepangkeun Abdi Faro. Nama abdi Rehan. Nama Abi Alifa. Kumaha pendapat anjeun tentang mall anyar ieu? Kuring ngarasa bahagia sebab mall ieu teh deket ti imah kuring, leuwih eta aya time zone anu pangbadagna, lingkungan anu nyaman, serta mall ieu teh terkira anu di mall anu kawentar di Bandung. Kumaha suasana nu Kumargi teh mau anyar pas loba pisan kan nu dateng leuwih teh eta basa grand opening loba pisan nu dateng ka dieu teh. kumaha kalengkapan mall eta cukup? Jika nama cukupnya aya supermarket, aya kadaharan, jeung aya kosmetik. Nya sateras nama ya hiji nu abdi pikasuka lah. Wah, lengkapnya. Oke, hatur nuhun sadayana. Ska. Warta akhir pikeun ieu. Kota urang dioyakeun ku warta tragis ngeunaan rumaja SMA anu mungkas hirupna. Hiji murid SMA kayana inisial K kapanggih maot di kamar mandi SMA isuk-isuk. Otoritas nyatakeun yen rumaja eta maot ku bunuh diri. Dina hiji momen pinuh ku kesedihan, kolot tim murid SMA anu maot dikedelkeun perasaan sedih jeung syok sabab leungitna anak aranjeunna. Bari aranjeunna ngajelaskeun barudak aranjeunna salaku riang, calakan, serta pinuh ku potensial. Aranjeunna reuas yen barudak aranjeunna bisa nyumputkeun nyeri jero sapertos. Hayu urang tingali kumaha perasaan indung ti korban soal kejadian ieu. Kaci-kacep anu tos di lokasi Wilujeng Sumping. Di dieu sareng abdi Cikacep bade ngawawancara orang tua korban.
Kumaha kalakuan budak bapak jeung ibu teh atau acan kajadian ieu. Budak abdi teh bager pisan deket jeung dulurna, tapi akhiran ieu budak aing teh teu pernah cerita jeung teu pernah curhat. Abdi salaku curhat pisan. Selanjutnya abdi rek ngawancara sobat na korban. Salaku CS na korban, kumaha perasaan didinya teh? Sedih pisan abdi ngurus apa kalamitan hiji-hijina di leuwih abdi. Kan babaturan abdi teh mung diajak curhat seperti ciumbang. Selanjutnya abdi rek ngawancara wargi sakitar kejadian. Kumaha tanggapan didinya saat atas kejadian ieu? Aku ngarep kejadian seperti pelajaran. Aku mah penting menjaga kesehatan mental, tong diremehkeun. Baik tanggapan soal kejadian ieu, semoga bisa jadi pembelajaran pikeun urang sadayana tentang kesehatan mental barudak. Cikaca pamit balik ke studio. Hatur nuhun Cikacep. Tragedi bunuh diri rumaja SMA ieu merupakan pengingat anu hanjeuleuh ngeunaan pentingna ngadukung kesehatan mental sareng karahanjan emosional di antara barudak sareng rumaja urang. Warta ieu nutup program dinten ayeuna. Tetep up to date jeung warta panas panganyarna ukur dina program ieu. Abdi Kira Ardelia, hatur nuhun.